Sila bade ngawawancarai anu ngadamel Kripik Chow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ibu nuju ngadamel naon? Ada makin Ngalitan ti iraha ibu produksi Kripik Chow. kawitan 2002 Kripik Chow-na sak dipasarkeun ka mana, Bu? kita dugi kabar kakak pasti nya sekitaran si Agnes we ngalabetan sareng dia di pedagang keliling Dina sadinten cengeng sakumaha Kripik Chow-na, Bu? dina sakintal pisang paling biasa kiriknya 30 kilo Bahanna naon, Bu? bahana pisang sareng minyak goreng nyata salah lain-lainnya gitu. Kumaha wae cara ngadamelna, Bu? Lama-lama ngawitan di resep sauna terus di kanan cairkeun terus digoreng we terus jantan we kiripik Ya, kos jantan ge. Oh. Neng Ojo family. Yuk cobian? Yuk. sok Kok carobian? Mangka ditu. Enak ya. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.